Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Hei, ulah kaget, hei. Cak, ulah kaget ya kula ya. Coba tepungan heula, kumana tepungan heula? Mangga. Dulu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon mana euy? Alhamdulillah. Heuh, Islam. Sami atuh punten ah. Sami-sami muslim. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bade jana ka itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentog. Aduh. Naon ah? Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Waduh, bangsana aja. Lumacak. Iya kitu anu ngababakan teh. Hei, sangaran. Uring cepot nya. Wah! Sabi deh? Cepot. Eueuh. Bangus kitu make jeung ngaran Asep. Budak urangnya euy. Aduh. Ai itu nu tukang kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Mun jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Hah? Manusia. Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Euy heuh, budak meureun. Haling sia teh nyamung haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia. Nuhun. Geus umroh. Rantau sering kan? Heeh, syukur euy. Aing warga negara Pringgandani. Ai kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh ka bada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Ieu teh. Heeh. Uluh. Ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh. Nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta Nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kanungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bak pang us batik bak tik pro sebal bodong sabo boko hartos tauhid itu ya. Karunya dekat saretos ngomong gitu bisa apa ya atuh hapunten we hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh ya ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo
sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Kalau bisa sekarang melarang pret itu. Kalau bisa dari mulai sekarang Anda semua harus melalang pret. Lain seueur goblok. Dina si aing. Lain marukana meureun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entong mohon maaf. Pokoknya dari sekarang pergi. Saya lagi nya. Jadi kumaha teh? Dek init moal. Ya kumaha dunungan kuringnya atuh. Hah? Kumaha dunungan kuring? Lu punya majikan. Ya aya. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. Keras Kang tah. Umur atuh. Juragan Arjuna wae heuh. Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh. Henteu tah. Berarti maneh teh ilegal. Heh? Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah ti tempat usir lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh budag. Hah? Tita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh ampun. Datan nirata ngademen. Datan nirata ngademen ewu pakulingan rana. Tengning juragan. Ya. Aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areuweuhnya si Utun si Engkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran teh ararane. Pugu Janaka. Jeung Janool ieu Udin punya gede. Pugu manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obag. Hah? Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanyaaheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek di dinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nya cak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da dengan duit teh dalam buka keur nyogok mah ku aing dibere menyingkah da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing. Pemasukan. Hayo nyingkah. Anjeun ulah ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Hah?
wah bahan ribut ya bebeja sepot lan siapkan tenaga pikiran bisi ribut saya lan si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima saya lan tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulati tegarnya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria ngajar hebat maneh sia janaka iya modar kurang ajar iya kurang ajar iya aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung meni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh muni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya up ya siap benang siap iya dai tuh aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing ha itu awewe tinggali awewe meni geulis mana tuh eueuh lain awewe lain tang kacau tang ku angin Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we didinya ka dieu Surawung ieu meureun dununganana memas iya hayangnya hawe aing we wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah hayangnya hawe aing aduh cilaka dulu Pilarian bisi kumaona dunungan dialungkeun jang pilarian kawahangan cilaka abong kena dedemit rasa-rasan carek kitu teh kitu we urat batu urat batu dedemit batu aduh abong kena dedengkot nepi ka urat saraf hirup urat urut teh naon sia teh lu mana we teh daya dunungan urang
abdi teh loh ngagidi ge ngabantu ieu heula kulan cecak dunungan kana seje tadu dek naon wade ngiring nemak atuh tuh Waduh. dunungan nemak yang nemak eta Ada tumak-temak. panah wah ieu teh kulan di Sukabumi teh ayam pelung Ayam pelung. kulan tara-tara di sada sabat teh kok di huluna Di nama senjata. mun aya manehna teh lain teh ayam maneh sanes anu sanes yang tetangga urip udah lebaran eta yang urip kamar di Bumbatur teh aya jalmi kulan nyung eta tataros abdi cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada kita hayu cinta kukuring aya teh disada wae mah nya dipencit ku abdi teh da teh ada jalan atuh nya kumanehna dagingna ku abdi huluna bogana mangharap-harap nu bogana mangharep-ngarep Ini ubara di Bodaran. bisa maneh nemakna tiasa ti eyang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu lat di ditu nemakna sae Sok aja gerasa sila jeung duluan. denawa-denawa rasakeun panah-panah pusat moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan awas healing dawalau Satria dini pelet itu. kapacok ieu Bambang Sumantri dia sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing teh nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi Wah. Ini malam halah modar ku aing buta kitu tinggal ikeun Salira ayana di mana Uring lengiten salira Aduh lagu naon Asia naon sawa paran-paran Aya kamajuan sakitu Bang. saya inget-inget tuing mah badannya besar tangannya kecil kalau ditaros langsung ngirintil sok sanajan kabina cinta daek bisulta sumpah nage badannya besar gus goblok isi lagu naon eta teh sarboah versi anyar nya lagu teh misiredeug teh teu bisa lagu nu lain ari lagu mangan eta ngan uing mah hayang bisa ngalagu papatong naon papatong Berat eta lagu teh. berat teh lagu papatong teh
karesepeun Bapak Haji Ahang teh Bapak Tong teh. Oh, hayang diajar lain. Ya iya dong. Eta teh lagu Bapak Tong teh 4 wilet. Cek bejaan Bapak Tong. Oke. Teu salah nita sia. Ngan dewek rek mere beja ka maneh. Lamun si laing rek nyanyi kudu tina rasa. Dijiwaan sabab ari urusan jiwa eta urusanana jeung rasa air rasa kabeh jelema sarua si lain diciwit nyeri sarua dewek ge tarasa ke kitu ayeuna nyanyi si lain hayang genah tina rasa jiwaan. Oke bos lagu naon papatong heueuh mun bisa samemeh nyanyi nginum heula meh leueur ti koro teh ulah garing. Siap lagu naon papatong samemeh nyanyi hutang bayar heula meh jongjon dari sia keur nyanyi anu nagih wirang komo Bang Emok Mera nya lagu naon papatong. Oke popoyan angkat heula bisi hujan dina naon nyebut lagu naon digaplok wae nanti papatong dengekeun tah kana surupan neng nong neng nong papatong mah dina neng berang deh maju ka lohor ade berang sok berang maju ka lohor azazatong papatong di loh papatong lah gitu tapi azazatong nu koneng entrep naregang sok ayeuna tahun hareup sok berang sok barang Allahu Akbar cek aing baba dengekeun ku sia Aisyah si teh jeung nyiduhan kumaha si teh teu sopan keun bae da kiki garing lain masalah garing goblok rujit ieu cek aing jiwaan goblok berang berang sok dengekeun heula atuh sok barang maju ka lohor papatong nu koneng entrep naregang Allahu Akbar nasya mah kitu dengekeun ih si teh dengekeun berang maju ka lohor azazatong sok nu koneng entrep naregang sok barang Allahu Akbar berang kau barang gang ulah naon sia matong nyanyi naon ngojek gejig barang majunan batong aja goblok sih teh ngeledek sih teh goblok sih teh aya naon aya sora euy pika keungeun sora naon teuing kitu nyaho muringkak teh ngileueuh dengekeun ku sageda teh belah mana bejeuna teuing kitu nyaho dengekeun heula siana eta kira-kirana manehna tong ngomong heula babal jempling heula siana dodoho usia ke dengekeun eta meureun Allahu Akbar saya jeung nginuhan deui kege garing tenang nu bege can garing bisa nu bolong kene pokokna cidus teh dempul geurnya dengekeun nya eueuh di baledog ku aing kabina-bina sia teh goblok aing teh lanceuk nyiduhan sia teh kege garing anjing jadi hate di melo aing
dengikeun ku sia. Sada naon eta? Naonnya? Make eho. Saha urang mana na rek naon rek wai no sia goblok nyentak ya di mamana ge belegug di zaman Firaun anu ngaranna eho tungtungna goblok rek naon on sama rek naon rek eho na kehujanan jadi konslet teh sada naon cing hayang apal eta teh gajah rek genog si goblok pakai jeung gajah ngenog sia Beranak gajah mah. aduh naon ari aka sia kakarasa umur nyari make jeung gajah ngenog jadi alah naon ari aka aing mah kebayang eta gajah ngelek boboko rek nyileungleum sagede kumaha bobokona sia Allahu Akbar pokok dah hayam mau pandekeun ti ku gajah goblok gitu halo aya cengiran wae aya gajah pelungan anu karunya mah gajah kate goblok ongkoh gede tapi penek anjing si goblok Allahu Akbar anjing jadi kulit putih anjing gajah ngenog si goblok ora naon Aisyah lapar dahar yuk dahar naon bubur gajah bubur ayam meleguk badegeun ti ku gajah goblok teh uing mah teu beuki bubur gajah mah naon atuh bakakak gajah bakakak gajah kumaha ngadangkakeunana sia Allahu Akbar alah ampun sida wala bu jeung gajah ngenog sia ampun Allahu Akbar Dula di mana sia ieu di tukang aya gajah pindah kontrakan ampun Gusti nu aku aya na kumaha nya euy naon jang riweuh jang ae naon ari aka gajahna datang anjing doraka sia ka kolot aing balik ke kolot ke gajah goblok gitu aduh aya gajah baud yang buah ngora meureun aduh tebok sia naon aya gajah tulalena sautet dina sirah aduh Allah anjing jadi kulit putih anjing alah naon deui aya gajah memawa kantong rek sekolah PAUD anjing Allahu Akbar aduh nah bapak melotot gajah-gajah teh kaing teh nabi maka gajah geuning sabeu ngomong kantong nu mawa kantong aing nya tuh nah bapak rutan gajah mawa kantong si edan sia nya dora aing diciduhan kege garing goblok kabina-bina teuing babatok sia kawas lain kakolot edan kabina-bina teuing ai sia edan sia naon dicarakan dengan cicengiran aya gajah darah tinggi rek setruk aduh Allahu Akbar bapak aing ampun doraka sia kakolot teh
menang gitu udah akan nuntut mana teh sugan teh wah gawir di dia spek teh ya gawir bener wasia kuring teh jebur kana gawir dada ngadurudud iya dada jadi babak belur sugan teh dia mah wah gawir bener wasia kuring naon merong itu sih ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena si sate degas karolot yang ngomong gitu-gitu aya gajah turut muning garing guys ya jadi punung bapak ya duli termere duit termere duit goblok sate kakolot mualaya urang lamun eueuh bapak sarua bapak ge moal disebut bapak lamun eueuh anak eta malikeun wae ieu mah ye ulah kaget hei manusia sia teh euy naon teh ulah kaget sia aduh si goblok sia ngarenya aing sia teh sorate kumaha ngageureuwahkeun batur sia aduh sedanten ulah dia pala tamtama sama kami hatur Gusti muga katampi kalian kapingahan Gusti ya diterima ayo maneh datang-datang juga nu bunga atuh Gusti berak da naon Persib juara deui ya eta Persib juara lagi atuh tapi kamari mah rada sedih Gusti naon tah dah timnas genep 0 genep 0 kumaha genep 0 ku Jepang waduh genep 0 da Jepang mah mesin hungkul meureun robot meureun teh mah dan capek-capek tapi sanajan genep 0 masih keneh aya jalan nyata kanggo menuju Piala Dunia aya keneh harapan abdi mah bungah Gusti ayeuna ningali timnas teh buana naon aya favorit abdi di ditu saha si Beckham Beckham ti Persib apaan Persib teh juara tuh tinggal abdi tah baca make kucluk eta teh sok baca nanti P E R S I B jadi kupluk pinter sakitu mah eta Persib depan dina kupluk berarti kupluk ya abdi mah kumaha loh kumaha jang ente eta langkung eta kakara umur-umuran aing ngawayang make dua umpakin nu laju ampun asal stadion lain naon aing nu laju kitu sok kira beungeut aing mah mah tadi ge tungkul aing nya katempo beungeut teh sok era oh beureun ieu teh anu handap beureunan kelas biasa nu kelas luhur VIP nya tribun meureun tribun nu luhur tuh di VIP mah tukang kopi ya luar biasa hebat maneh kena ka Persib abdi mah ka Persib kudu ka kumaha Gusti resep pisan abdi mah nya kagegeloan abdi ku Persib mah Gusti abdi mah da ti kapungkur abdi mah turunan da pun bapak Persib abdi mah ku cinta-cintana Persib ka Persib saur pun bapak kapungkur nuju orok keur orok sumuhun namanya heling ieu mah saur pun bapak saur cerita pun bapak abdi mah nuju orok kapungkur lamun di bedong pan batur mah ku pernah ya atawa ku samping kebat ya ari maneh abdi mah ku bendera piking
ku bendera Peking semohon dalam mun teu ngangge bendera Peking teh abdi mah panas nyebret Adat cenah pajar teh. kering abdi mah cenah kapungku wah panas jebret tampak busek ku bendera Peking damang ka dokter cageuna mah damang atuh abdi mah duka ku Persib bagus abdi mah duka kumaha abdi mah resep pisan ka Persib teh nya cinta sejati ka Persib teh komok ka kamari Persib juara walah Persib juara Gusti abdi mah syukuran di rompok Gusti abdi mah numpang Wah, hebat. numpang abdi mah numpang seberiji abdi teh numpang teh 8 naon 8 gelas gelasnya gelas letik ting Gusti 2 liter. nya padahal tuh letik teh da keluarga abdi ngan tiluan terus abdi nu penting numpang ya Gusti abdi mah nu penting Persib Gusti Oh, sedih ieu mah tuh. Kesan tuh hatena. Sedih bunga teh. sedih bunga abdi teh Gusti ku Persib teh ka mana ge abdi menyenak ieu we Gusti teh Aya eta. Aya di bawah benderana eta. Kalau jauh ti bendera sih. abdi mah tara tebih jeung bendera ieu Gusti lamun teu tebih we jeung bendera ieu pilek abdi mah panas tiris abdi mah tuh abdi mah leuwih hade pisah jeung pun bojo daripada pisah jeung bendera ieu Wah, aya kitu sieun teh lah. ulah kitu teuing abdi mah demi Persib teu menang kitu cenah teu menang kitu Gusti nya abdi mah ka mamana dibantun ku abdi Gusti harita ge nuju rapat di kelurahan dibantun ku abdi mah hari ka mamana dibawa semohon hari punten ieu lara jorok naon hari modal tau pami modal henteu Gusti nya cenah ngajaga we na panto Dapat turut tilah Nya. bawa sih. abdi mah urusan ge Persib Gusti bendera Persib Gusti nya Gusti oh Persib Persib Bandungku Laguna enak ya. lagu naon teh Banyak. lagu Persib berdua anyar kumaha oh si tak gitu Gusti Isi kasih kan. Sedih kuah urang eta mah. Geus tenun bener Persib saya mangga Gusti mangga ya berkibar Persib abdi mereka kumaha Gusti lah kagegeluan pisan Gusti ari maneh nyaho ka pemain Persib alah nu kapungkur nu ayeuna nu baheula mah Gusti uninga aya pemain Persib Robi Darwis apa eta teh Robi Darwis teh back Back bener. ari back teh eta teh anu cicing di tukang anu ngajedok di tukang teh back Ngejelok di tukang. eta teh back ayeuna anu ngajedok di hareup anu ngajedok di hareup eta mah katabrak Aja Persib teh Robi Darwis mohon aya Ajat Sudrajat baheula mah eta striker teh naon striker teh nu sok ditempel-tempel geuning stiker eta mah tuh semohon eta teh striker namina teh Ajat Sudrajat matak Ajat Sudrajat mah legenda dugi ka ayeuna ge dianggap paribasa naon Inung Tunggu Rahayu Bapak Ajat Sudrajat Bapak tangga ada rajat, goblok seterin Ajat Sudrajat. Taeta Gusti abdi mah tukang kumaha. Nya, nu baheula nya, ayeuna mah teu warawu. Ongko cinta teu warawu da urang luar negeri wungkul. Makanya aya gasip sapilta. David lain gasip. Tah sih nyebutkeunana. Ayat Ciro. Aya Gustavo. Sadi Roma Irama Di ka Roma. penyanyi dangdut belgung teh nya dahare sing ada nama nu babari we nu inget masih ya emang ya nuhun hidup Persib
mau balik aja bagi jempol balik datang si ieu mah moal balik moal aku naon kacau aja tadina hayang teh hayang ngeunah hayang nyantai ti ceuli herang mata enten datang si ieu mah aduh kolesterol naik deui duh ampun da kunaon atuh kunaon panyaho jelema ieu teh budeg buat ting cager eta mah moal nepi ka kiamat teh mau cager-cager ceulina di beton dicor ceulina saya teh hayang nyaho budeg jurig hayang nyaho jadi budeg aduh api-api ngalamun padahal mah sepi dunya teh atawa ngaguru ceurina dina ceuli teh budeg jurig hayang nyaho sok lalajo hayang dina YouTube aduh ketek aing nanyakeun kumaha saha nu maot biasa ge kitu bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan ku sia tutut jeung galengna geraja gera tepo budeg juring teh nyangakeun si mapa ngabaktos Gusti ditarima kulan tuh cek aing oge kulan cek itu make song system aduh kemaka dengen nasi juri nya aduh nyangakeun si mapa ngabaktos Gusti ae ditarima sia teh naonana iya naonana Gusti tong dijawab percuma capek-capek kesel mending meser obeng we gernaon obeng rajok celina tuman atau nganduran pacul nyaho ya nyangakeun si mapa ngabaktos Gusti ditarima teh wah aduh kumaha aduh cacak deukeut ketek ka aing merong gernya minta tulung ka aing merong gernya ini ngare-hare eta kela belegu kitu ajan si teh kakarek gedek aing teh geranya ayo jangan malu-malu aku menunggumu Elgio lihat mama ciluk wah we merong gitu ngarana Elgio bapana LPG alah aing sok lalajo panina YouTube aing mah apalah da tuduh aduh nampo-nampo we sungut sia bau bangke sungut sia bau bangke alhamdulillah naon cenah teu sangka kamari kurban aduh kurban eueuh nu kurban teu ngomongkeun kurban aing mah ngomongkeun teh sungut sia bau bangke alhamdulillah sabaraha hiji aduh anjing sungut lain urusan kurban sungut bau bangke alhamdulillahirabbil alamin ngiring binga sapi nu kurban ulu teu sangka geuningan maneh katepos sangsara teh geuning kurban Ari imah dengdek tapi bisa kurban bari jeung sapi teh eta teh biasana teh lamun ke anu biasa-biasa mah eta teh 7 urangeun ku tujuhan maneh ku sorangan hebat nu kurban sungut sia bau bangke dulu itu na teu mere atuh ka urang aduh anjing manya aing mere bau sungut anjing gabina-bina teh manya aing kudu mere bau sungut is teu nanaon karesep eta mah karesep kana atina mah wah luar biasa atina mah pan dipasakna ge sok dino teh ngaranna teh ditumis ade sama naon teh goreng ati teh dikitu teh goreng ati enak kacida lain urusan enak kacida sungut maneh bau bangke sumuhun ngange bawang beureum di balado namina teh duh luar biasa teh sangka atuna maneh teh meuni pedit
lain urusan pedit belegug sungut siap bau bangke is mua burung dirawu di pangku mua burung dirawu di pangku dinuhunkeun nya saeutik oge sanajan saeutik manfaat disangka mudah-mudahan abdi tahun payun bade kurban umasya we jurig amin mudah-mudahan amin 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 ya Allah ya rabbal alamin bagja mana teu sangka teu sangka batok bulu si madu babatok siap paling ditinggang ku aing amin mudah-mudahan insyaallah nya bade iraha mangga aja ditinggal ya bulan Jokulan. Kimohon. Kena digerawan. Oh, Gusti ge kurban. Alhamdulillah. Sah nu ngomongkeun kurban dulu itu genep sapina ge. Leuwih hebat tunungan geuning ngiring binga. Masya we. Amin mudah-mudahan. Naon Kimohon. Hah? Nya. Wajib itu sunat-sunat muakad teh sebenarnya aing geus ka mampu mah sunat naonna Mun daya doma apanan kurban teh aya di Arab mah aya onta di urang mah doma sapi lan entok mah henteu entok mah tetiasa entok mah sanajan kaasup hewan kukutan tapi tetiasa dan musunahna oge nyaeta sukuna opat anu biasa di dahar ku urang ku jelema ulan komo kelenci kabina-bina teh tetiasa kelenci mah naonana Cumon tuh apa kena dunu bulan leres anu geus biasa anu bisa dipencet ai karek kubra kalam dunya mah teu naonana Cumon bulan sae mangga kayak tuh hiji-hiji abdi lieur ya ngajawabna eueuh nu ngomong anjing batur jaram bae hiji-hiji diuk teu juri balik bulan teu ngomong tah kudu ngomong mah tah dengekeun kasih hakan sia kumane dulu itu aya kieu aya amulan jigana amulan teh mau pasien gering mencret mun bau waduk sidik aing hitut jurig teh bukan raya lumunur wiwit layang rana kondora saking pangkonan nalenera hariring lain ukuring tapi anu maha wening haleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak munsok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan
laki dicukupan si diri kusari rasa nu tunggal kulalan Gusti pajujun padeni seniwati mawa pancen anu pasti ngebantu pamerintahan jadi juru satuhu atuh ulah ngaheureyan pahetkeun pasutisna panembangan jadikeun bae ari dapuran tangkan jeretan mun saestu ulah osok sok rayuan angguran bagjakeun sarang gaya tinan lamun nyawa poe panjang eta lamun nyawa poe panjang kamelang jeung pangharapan layut Biasa salamina salam
Rap dugang ya rap duging detia hingkang samyang ngalaga Rap dugang ya rap duging detia hingkang samya jajara pinara Sedan tenula dia balatam tama hangkut puta arantos sempak marbayak sadipoinun ikipati kunirahangan dika atur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagaya dulur-dulur tapi no dama jisim abdi nyangakeun si mapa nggak bagus mugi akan tampi kalayan kabingahan diterima hatur nuhun atuh salajengna ieu teh aya pikeun saeueuh naon purwasalira kersani malan bujeng hinga kapunut marganing tanaga emutan larapati kajangakeun ka unjuk panjenengan Gusti Pati lu teu ngomong teh jadi kieu abdi mah teu kaop eleh timnas jadi kieu kumaha maneh we ieu teh aya pikeun saeunaon Gusti kieu pangna ku kaula digingsir teh aya hal-hal anu baris didugikeun tangtos Gusti mangga aya naon kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja nyaeta urang sadayana urang init ka nagara Amarta ka nagara Amarta bener bade piknik lain piknik nyaeta urang teh rek ngalan nyawa jelema urang teh rek ngalawan nyawa jelema rek maehat percuma jurig menyingsia karena inget aing poho wae ngomong sieu teh urang teh bade ngalah nyawa bener saha ngaranna Semar Badranaya nah Gusti bage di ala nyawa pokona maneh kudu nurut teh parentah dunungan ieu teh demi kepentingan negara jeung bangsa sumohon tapi pan panginten maehan batur cicing maneh bawahan kumaha aing we teu kudu loba tatanya nu penting gajihan tuturkeun penting mah digawe we kitu Gusti bener sae mangga iraha ayeuna bejaan para prajurit anu liana sae mangga wayahna bejaan baur ieu mah baheula ge ditah meuli sereder bawang daun lain-lain si jelema mah dititah meuli beas dan meuli keusik atuh aing teh rek nyanggut teh jadi ngabangun nepi ka bangkrutna aing gara-gara si ieu dititah neangan obeng der nu datang tukang ojek kelakuan tukang alok gitu ya cenah bos tos aya tukang ojek obeng beulig jeung aing teh bari ini tinggi kelakuan alok gitu teh geura siapkeun pasukan sae mangga hayo urang pada lumba mangga ini ayo mah ayo
make jeung dipikok segalanya. Rek bela ulah kapal. Hello everybody. Hello Nona. Ngenalkeun nami abdi Saha teh ieu? Ayu Ting Ting. Ate, Ayu Ting Ting dari mana ieu? Kumaha Ayu Ting Ting dari mana? ti kokosan. Oh, orang kokosan. Ari kawit mah Ayu teh ti kokosan. Ya. Ageng di Banyarsari. Nuhun. Boga pabogoh ka urang Panimbang. Aduh. Nya orang Panimbang teh manehna teh geuningan nyeleweng Oh. ka urang Pasir Euri. Nya aipun biang mah ti dina ti Cidangga Darat. Gitu. Nya mohon aipun Bapak ti Maung Nyangsang. Nya karunya teh Maung Nyangsang we ayo. Lain ke arah rapal Minang ka dieu jigana. Lain Minang ka dieu. Naon? Apaan aya tuh tulisan anda di hana? Hei, kan beja-beja. Nya oke Nayaga. Abdi hoyong jaipongan sewios. Sawias. Ah, Sayogi. oke deh. Hoyong jaipongan. Boleh. Nya kau kanu kangon maksa hoyong jaipongan. Bapak Ude teh kapungkur mah kabogoh ece. Oh gitu. Nya. Rek mere doma Garut cenah ka. Cenah mere doma Garut kapaneran Pak Ude cenah abdi teh mah bade ngukut doma Garut. Aduh. Nya lagi ngukut doma bina mere ngukut badak kan gede teuing. Jenggalan cenah. Nya ayang jaipongan ka mana Aa? Ka bogoh ece teh tinggal itu. Jaipongan ah. Sok. Ulah pina pilembangan. Beda manggi kaserangan. Dae keluatin ulungan. Anu leutik mikah heman. Anu poe kencaangan. Nuling lungkahan adun. Lekanana baringaraya Bikinam tangan Bacuan ulah rekarang Mun maksud mah Pinangi galagan Karena udutna. Si Abah ke Batu. Ari abah kunaon abah? Abah kunaon? Batuk. Oh butak abah. Sanes butak batuk. Oh batuk. Iya. Adi urang ngukul baru Dadah teuing neng abah teh batuk. Tos dilandongan abah teh acan. Ngeus abah teh diubar ku naon-naon oge teu cager. Dadah teuing abah tos dicobian ku korek api. Kunaon? Korek api. Korek api Nya di kumaha? nya duru kan di corona. cager gitu. Eta teh cager. Nya modar. Juri. Abah, Naon? dari orang teh rek ka mana bah? Rek ngungsi. Ngungsi ka mana abah? Nyai ngungsi makan nu aman. Emang lemur orang geus teu aman abah? Pan lemur urang teh na leuweung di babadan. Curug jadi saat perhati panyicingan urang teh ayeuna mah. Sirah cai arereuweuh sararaat. Dadah teuing urangnya abah. Heeh. Ari si emak ka mana abah? Inung maneh teh pan baheula ge maot.
Maot apaan sih? ngaletak setrum Kuleukeun atuh di. marukana nu ngarengko teh pais belut teu nyaho kabel diletak di uning sia nepi ka jegang. Nah atuh ari abah teu milu ngaletak. Atuh aing milu modar. Ya mau atuh abah modar bareng-bareng. Yang pamajikan teh sapapait sama manis. Heumannya atuh. Sehidup semati. Ai maneh rek diurus ku saha? Mending di panti asuhan daripada ku abah. Ku abah makia we gini ujang teh bebuligir wae dah yang di baju, ujang teh abah tiris. Deudeuh teuing jang tong boro maneh aing teh di baju. Nu matak cing daek usaha atuh geus kolot teh. Ke urang menta ka Bapak Ude. Sugan dibere Bapak Ude mah bagur. Ulah barang penta jadi jelema mah digawe. Usaha ulah barang penta wae. Abah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bisa jadi kebiasaan. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik tangan yang di bawah. Abah tadangukeun Bapak Haji Ude. Kalau aja yang dibere. Sarua we jeung hayang dibere goblok situ teh. Jeung menta. Nya pan kitu abah ceu paribasa oge ari abah. Jang. Ujang tidak geus kieu teh ujang teh hayang gitu abah mode jiga batur ujang teh. Naon? Hayang disunatan. Amari ka dieu rek ka Bapak Ude teh ujang teh geus tutup pendaftaranana. Jadi ujang teh daftar ka TKW kamari teh. Udah daftar sekolah gitu. Itu abah ujang teh yang disunatan. Tong seserian abah. Ceurik belegung. Nah make ceurik. Kedabana teu boga duit. Nada disunatan mah ku peso lain ku duit. Lain naon pan abah mah teu bisa. Kudu muruhan kanu bisa. Atuna ku abah we nyunatanana. Mung. Sieun kalapasan deur kateuk-teuk jeung kanyutna. Mane moal baranahan meureun. Nya abah wios abah tuh. Bah, Naon? yang dahar abah. Karunya gitu. Deudeuh teuing budak aing. Lapar mah. Lain dedeuh teuing usaha. Tama cukup ku dedeuh. Abah teh kumaha wapoe teh ngakodan abi we digadang henteu. Ujang teh dipake kesempatan ku abah barang penta di sisi jalan ujang diangkod-angkod ku abah. Teu meunang eta teh eksploitasi anak abah. Anak teh boga masa depan dengekeun ari aing ngomong teh. Jadi. Kolot laraka. Ku aing sabejakeun ka Pak Dedi. Siapa Dedi ya Pak Dedi? Dibawa ke barak. Mending di barak daripada ku abah teh diurus mah. Daripada nyangsara ku abah. Deudeuh teuing jang. Kalenya abah dikaparakeun ku abdi. Antawa abah daek diparabkeun ka lele. Ujang teh ai keur kieu mah abah komo inget ka indung ujang teh kadang-kadang sok sedih teh abah. Pasti atuh. Pasti jang. Sedih teh ujang mah lamun inget ka indung teh. Ai maneh baheula inget kitu kan jadi indung pan maneh orok kene. Inget abah abdi mah nya ge orok. Karena pamanten jadi indung teh inget teh abdi mah ujang mah abah sebab ka gubrak ka alam dunya teh anu katingali teh pamanten jadi indung. Ujang teh sono yak panggil jeung indung. Sedih. Sedih jang. Ujang teh ngasa boga indung, boga bapak gesek kieu geuningan apa. Deudeuh teuing jang. Ai ujang malamun sedih ge teh sok hayang nyanyi. Si goblok. Batur yang ceurik yang nyanyi. Orang India wae. Jika orang India. Orang India mah pan sedih nyanyi, bungah nyanyi. Rek lu ge nyanyi. Mending nyanyi
abah daripada orang sedih yang mau pan ripu. Tapi nyanyi naon Ujang mah pan baheula bah aya rame geuningan lagu anak jalan tah teh geuning abah. anak jalanan anak jalan tah Tah anak jalanan. ai ujang bisa da abah mah poho deui Ujang mah da inget panjang ingetan abah da budak kene emang nah abah ponok ingetanana. Abah mah cing anak jalanan teh kumaha dangukeun ku abahnya cing saregep. heeh Yak. Minta surupan nayaga. ai mana apa kada ya ieu Apa bane ge ieu mah? sok Ieu abdi dahem heula. bae rek ngisinggi ku masia Abah tong amak-amakan ke budak teh abah, budak teh papatahan nu baling. Geus abah teh geus kolot, wi sakitu cetuk dawuk ieu. Sok. Nyanyi. apaan maneh Poho. Pan Ujang nu nyanyi teh atuh. Cek pejama kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hate ngarasana langsa puguh hirup ragap taya bapak teu apal dirupa. Jeung deui duka di mana mun panas kapanasan bapak ude anu sayang. Mun hujan kahujanan mun repeting ngadon sare di emperan dapugo tegableg gogobrog ke bawah banyir tinggal hawuna-wungku. aduh geunaheun lagu teh jang geunaheun mah geunaheun lagu tengan bieu ngahina ka abah Ngahina naon? makanya bapak teh apa dirupa ban bapak sia teh aing Nyarek apa rupa kumaha ka abah? naon Tiba